Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Para mitra kaum dangu sadayana. Prabu Samarageni di Kerajaan Tabala. Anu kadatangan hiji satria ti nagara Jatikameling anu ngaranna Senopati Bajul Pataru jeung hiji lalaki anu ngaranna Sipidin Nutang Tuhuna. Bungah keur Prabu Sumana Samarageni sebab tetela eta satria teh mangrupakeun senopati ti nagara Jatikameling anu hartina anak buahna Raja Kameling atanapi si Kamileung. Pok Prabu Samarageni harita ngomong, tah gitu janten Raden satos netepan subuh teh Gusti Kameling teh nyaeta angkat teu cacarios perkawis kamana nama teu nyarioskeun bade kamana henteu teu nyarioskeun bade ka kidul ka kulon ka wetan atanapi ka kalerna, namung nyebatkeun kieu we hungkul ulah ayeuna rek mangkat tinggalkeun ieu nagara omat jaga amanat ulah kitu hungkul. Anu tangtosna panginten kula salaku pamimpin ieu nagara ti nagara Tobala jelas ayeuna ngaraos bingah anu amarwata suta wayana Gusti Kameling di ieu pitempatan teh jelas ngajantenkeun kula oge sadar saha salaresna kula ulah ayeuna anu geus nganut ajaran Islam anu dicanak ku Gusti Kameling ka ieu nagara teh ngajadikeun kula ngarasa tentrem nu aya hinggana kasep. Syukur alhamdulillah. Syukur kacida pisan syukurna. Lamun salira Gusti ayeuna memang karaos tentrem. Ngan aya hiji unek-unek kula teh. Sumuhun mangga. Unek-unek naon? Anu ku salira Gusti ayeuna dipikaemu teh. Kula hayang datang ka nagara Jatikameling sabab Gusti Kamileung atanapi Gusti Kameling teh memang miwarang masantren di nagara Jatikameling. Kula geus pernah ngadenge ngaran Jatikameling tapi can apa lebahna di mana daerahna kawas kumaha di jalana aman jeung henteuna. Kula kacida pisan hayang ini ka nagara Jatikameling. Cik punten. Pami kinten-kinten ti nagara Tobala ngalaku ka nagara Jatikameling teh kinten-kinten sabaraha waktu. Pami Gusti hoyong ka nagara Jatikameling mah nu karaos ku abdi ku sacarana normal kedah nyeepkeun waktos 2 atanapi nya minimal 2 bulan lah 2 sasih gitu. Kacida pisan tebihna sumuhun. Tapi lamun ku sacarana Gusti ngagunakeun aji pangarti ilmu panemuhnya eta mah teu langkung ajian naon nu digunakeunana. Bisa sakiceu, bisa sajam, bisa sawaktu atawa saminggu. Oh, janten kitu. Sumuhun. Tah ku kituna atuh ayeuna Raden satosna teu aya sareng ieu saha nami teh geuningan tadi teh hilap deui. Kula aing ngaran mah geus jelas
patona mohon bade teras ka mana tuh ayeuna keur kula dicarana ieu halti kula oge kudu nuturkeun ini teh meureun ti ieu nagara padahal mah engke deui isuk deui pageto deui kumaha lamun cicing heula we di ieu nagara calik heula ulah gurung gusu ampun Gusti kaula teh sanes mung Gusti Kameling hungkul panginten anu kedah dipilarian teh memang saha deui putrana Gusti Kameling anu namina Nyimas Dewi Keningan oke salaku ratu ti nagara Jati Kameling kapan eta teh ayeuna anu sami-sami teu aya ti nagara iduh kamana tuh kinten-kintennya Gusti Kameling atanapi si Kamileung angkatna ti nagara teh justru nyusul anu janten putrana melang kanu janten putrana Nyimas Ratu Dewi Keningan Nyimas angkat ti payuna teu lami Gusti Kamileung oge angkat ti nagara Kameling 5 atanapi 3 tahun lamina teu aya kabar teu aya carita duka ka mana anjeunna ayeuna terang-terang aya di nagara Tobala tos kapenak laratanana teu kapenak jalmina nya kura ge beuneuran kudu nentaskeun tugas kula pikeun milari nyaetana Nyimas Putri Dewi Keningan aduh kinten-kinten kapalih mana teteh numutkeun angin anu katampi gilisikna kana cili Nyimas Dewi Keningan teh saurna aya di palih wetan ieu nu mantak ngaberatkeun ka kula teh ramana aya di palih ulon sedengkeun putrina aya di palih wetan waduh sal nyalira teteh anjeunna teh nyalira panginten ilmu panemuhna jampe pamakena sami sareng nu janten sepuhna sumuhun tetapi margi ilmuna si Kamileung teh alias Raja Kameling teh memang diturunkeun ka Nyimas Dewi Keningan saeutik oge teu miceun sasieun itu jeung ieuna perkawis ilmu panemuh jampe pamake aji kasaktena memang sarua sareng percisna waduh kacida pisan gagah nu mata ayeuna mah kieu we daripada urang ayeuna ngobrol di dieu tamuh laku Raden kumaha leuwih hade urang ayeuna urang mangkat weh milari nyaetana Nyimas Dewi Keningan oh mun tah kitu Gusti hapunten anu kasuhun margi abdi parantos ngagaruwahkeun ngaganggu dina sagala rupina enten ayeuna mah atuh sateu acan angkat hayu urang di jamu heulat teu kedah margi engke ge di ditu aya warteg di warteg cekap di Mang Ipin sanes ya di Mang Ipin atanapi di Bo Umin aya warteg ya atuh ari kitu mah mudah-mudahan pamaksa dan salira Raden sing pitinekanan naon anu dipilarian nyaetana jelas Nyimas Dewi Keningan atuh oge sing kapenak khusus oge kaula meureunan anu hayang ka Jati Kameling dina hiji waktos mah masing kalaksanakeun amin sanggeus puguh kitu mah Raden Bajul Pataru jeung si Pidin harita anu teu bisa anu teu bisa harita ditahan anu kapaksa we maranehanana ngijinan pikeun Bajul Pataru jeung si Pidin
neruskeun lalampahanana keluar ti istana karaton Tobala. Keluarna Raden Bajul Pataru tangtu diiring ku para prajurit nepikakeun batas kota. Sanggeus harita eueuh nu ngiring Bajul Pataru jeung Pidin harita leumpang nuturkeun jalan anu ngabolongbong ka pedesaan anu tangtuna masih keneh aya di wewengkon Kerajaan Tobala. Kerajaan Tobala kerajaan raksasa anu ayeuna geus ngacangelek alih fungsi jadi kerajaan Islam anu tangtuna aya di tatar kulon. Di waktu ka waktu Raden Bajul Pataru anu neangan kaditu kadieu tetep tujuan anak kabelah wetan neangan Nyimas Dewi Keningan. Cag urang tunda heula Bajul Pataru ayeuna kacaturkeun nyaetana di hiji nagara anu mana eta nagara teh mangrupakeun nagara agung raksasa anu ngaran nagara Galahpasi anu tangtuna saradaya geus apal yen raja ti nagara Galahpasi teh Prabu Agung Waringin Sungsang anu gagasak. Prabu Waringin Sungsang anu ayeuna anu nuju kenging musibah. Prabu Waringin Sungsang anu teu damang wales. Rahayatna pada bingung Senopati jeung kipatihna anu ngaruk. Para ponggawa saban poe teu jauh ti Prabu, ti Gusti Prabu. Teuing panyakit naon, teuing aya naon ngan anu jelas Prabu Waringin Sungsang teu damang nawales. Dina hiji waktu Patih Junta anu ngumpulkeun sarea ponggawa katut Senopati jeung para mantri nasakabeh abdi dalam nagara teu kaliwat. Prabu Waringin Sungsang lamun nyarios mabentes ngan teu bisa leumpang, teu bisa usik malik anu bebas. Prabu Waringin Sungsang anu marentahkeun ka Patih Junta ngumpulkeun sakabeh jalma nu aya di dinya. Teuing naon anu baris dicaritakeun naon, teuing naon anu baris dibejakeun ka maranehanana sakabeh. Rarea geus meneko merbayaksa harita, hormat nakarahanan. Prabu Waringin Sungsang anu memang harita geus ditanakeun dina kasur sinadiuk. Pok Prabu Waringin Sungsang harita nyarios ku sora anu leuleuy nakarahanan. Para mantri sakabehna papati ti nagara Galahpasi Kakang Patih Junta kaula nun Yai Senopati Janur Urip kaula nun Gusti. Kaula mang tahun-tahun mang bulan-bulan ayeuna kakeunaan musibah panyakit teuing naon dosa kula, teuing naon panyakit kula. Ngan anu jelas ieu kula teh panyakit mani teu bisa pisan cageurna. Para dukun kabeh geus nyobaan, para kiai kabeh geus ngetigan. Di kaler ti wetan ti kulon ti kidulna geus nyaba kana awak kula, tapi kula masih keneh kieu can katingali hasilna. Kaula teh sedih ati susah bayana. Hayang cerik awun-awunan, cerik getih nuncrat-encraan. Aya naon dina awak kula teh ieu teh nepikakeun kula ditibanan panyakit anu kacida pisan beratna Patih. Ampun Gusti. Kudu kumaha atuh urang teh ayeuna, kudu kumaha kula ayeuna ngubaranana. Geus diubar aber ka ditu jeung ka dieu kula masih keneh kieu. Waduh. Dah ting. Kayak medut nama tarik.
Kakang Pati kaula nun Gusti kaula rek menta tulung sumangga Gusti Yai Senopati sumangga kaula nun Gusti imarat ampura kaula rek menta tulung ka anjeun kula teh sabenerna boga pananyaan baheula di hiji leuweung sumo di hiji leuweung kula hayang tatanya tur hayang papangi jeung satria sahenteuna kula teh baheula pernah tatanya pernah datang ka hiji leuweung ngan poho deui ngaranna teu dituliskeun eta leuweung teh kumohon anjeun Kipati pasti apal oge anjeun Senopati tangtu nyaho eta jalma anu geus pernah dipake pananyaan ku kula teh anu tangtuna lain jalma sambarangan hiji jalma pananyaan anu hebat nu aya di tengah leuweung sumuhun satea Gusti tangtu anjeun teu poho Kisap Tolilo kula inget kula teh inget kas Kisap Tolilo anu sababaraha ulas tahun ka tukang kula pernah datang ka hiji leuweung Kisap Tolilo teh mangrupakeun hiji jalma anu gagah sakti ahli nujum jeung sajabana pandita anu hebat Kisap Tolilo anjeun ketang tu apal sumuhun Gusti coba ka mana Kirawun ampun Gusti kaula aya di dieu Kirawun di malan biasana anjeun teh bulak-balik ka leuweung Kisap Tolilo sumuhun tah ku kituna kula menta tulung ka anjeun oge ka Yai Senopati kula panasarana aya kene di kieu jeung henteu na eta Kisap Tolilo teh kula hayang pangi aya tanyakeuneun ka manehanana kusabab kula teh kunaon geuningan ieu teh mun dosa-dosa naon kula ditibanan musibah gering anu kacida pisan beratna jeung kacida pisan lilana teh cager-cager dari medut mah terus-terusan ieu teh geuningan murusut ampun Gusti Kisap Tolilo memang tos lami teu ka kuping tapi sanaos parantos lami Kisap Tolilo naon namina teh teu terang masih kene aya di kieuna atanapihan teu tapi memang Kisap Tolilo teh hiji pandita ahli nujum anu kacida pisan saena rupina dugi ka iraha oge Kisap Tolilo moal aya babandinganana moal aya tandinganana dina ahli nujum ngubaran panyawat jalmi-jalmi anu nyuhunkeun pitulung ka anjeunna ganten kedah iraha atuh Yai Senopati angkat milari nyaeta Kisap Tolilo tong isuk entong engke beurang ayeuna Yai Senopati kedah angkat wayahna Yai imalat naon kahoyong Gusti Prabu kaula pasti bakal ngalakonanana moal isuk moal pageto tapi Yai ayeuna pasti bakal mangkat angkat milarian Kisap Tolilo di leuweung anu rembet nakarana sumangga Yai
wayahna kakang moal bisa milu sabab lamun kakang milu rek saha di dieu teu sawios kakang pati. Kaula moal teu kedah nyanak nu sanes bade nyalira we angkat ka pileungan pikeun milari Ki Saptolilo. Bral kaula ngadoakeun mudah-mudahan Ki Saptolilo kabawa ka nagara kula. Kula geus teu kuat kunaon ieu panyakit kula sugan jeung sugan we Ki Saptolilo bisa mangihanana kunaon kula teh bet katibanan panyakit kawas kieu. Sanggeus puguh kitu mah harita Prabu Waringin Sungsang anu nitah Senopati Janur Urip ngan kenceling harita Senopati Janur Urip angkat nyalira undur diri ti payun raja keluar ti istana Galahpasi. Harita dirina tetumpak kana kuda, dirina harita sanggeus kaluar ti istana ngablesat ini ninggalkeun eta pitempatan nuju ka pileungan anu sok baheula sering di asupan. Sedengkeun di pileungan anu keur diteanganana aki-aki anu ngaran Saptolilo ayeuna anu geus mangpuluh-puluh taun. Mang welas tahun tangtuna lain puluhan tahun tapi welasan tahun menang Ki Saptolilo anu masih kene awakna gagah, awakna anu sakti, bekita mah sakti wae ilmu panemuh jampe pamakena. Anu boga anaknya tanah Panjisanan, sanajan Panjisanan anu jauh ninggalkeun dirina tapi komunikasi jeung Panjisanan teu leupas disaprak ngenclingna init ti leuweung Sanan nepi kakeun ayeuna Panjisanan anu geus ngalalana teuing aya di mana. Ki Saptolilo teu putus komunikasi terus harita ngobrol jeung Panjisanan sanajan kur kabatinan hunggul. Saptolilo nu sapopoena harita tapa jeung tapa we ngasakeun ilmu panemuh jampe pamakena sanajan aya di tengah leuweung. Eueuh imah, eueuh naon, eueuh itu, eueuh ieu. Ki Saptolilo kadang dahar kadang teu, lain memang teu bisa dahar, lain memang teu eueuh itu jeung ieu. Teu niat we keun manehna. Dirina nyebakeun diri ka Nu Maha Kawasa, nanada menta pangampura. Nu saban poe dirina harita terus we wiridan bari tatapa. Ki Saptolilo hiji pandita anu gagah tur sakti. Apal samemeh kajadian omo deui sageus kajadian. Ki Saptolilo harita anu aya di diuk di imahna di hiji saung rangon anu geus mangpuluh-puluh taun eta saung rangon teh tetep dirinya. Saptolilo anu pangawakanana angger terobah tibata kawas baheula we hiji jawara hiji aki-aki anu tetep beungeutna terobah pangawakanana henteu bongkok itu jeung ieuna tapi lamun ngukur kana umur menjelas Saptolilo teh lain edel-edel umurna nu kolot. Saptolilo harita nu keur wiridan harita ungut-ungutan. Jiga-jigana bakal aya satria nu asup ka ieu tempat pula. Saptolilo anu geus apalin yen aya jalma nu asup ka leuweung eta hiji satria tapi encan nyaho satria eta teh satria ti mana. Saptolilo harita meuremkeun panonna bray katingali hiji jalma nu keur culang cileung peblesatan harita asup ngangsreg ka eta pileuweungan. Sato-sato pala kalalabur manuk tinggal lebar segala rupana tinggal lebar sabab eta satria teh kacida bisan gagah saktina anu ngaran Senopati Janur Urip.
Senopati Janur Urip mangrupakeun hiji senopati ti nagara Galapasi anu geus kakoncara gagah tur saktina. Talukna Prabu Waringin Sungsang teh hiji-hijina ku wanoja anu ngaranan Keningan. Salian ku Prabu atanapi salian ku Dewi Keningan, Prabu Waringin Sungsang teu pernah rubuh, teu pernah eleh di medan perang. Ayeuna Prabu Waringin Sungsang anu gering anu bingung naon gering maneh naon kunaon. Teu apal gering naon, muriang panas tiris atawa naonna. Anu matak ngutus Senopati Janur Urip hayang nyaho tur hayang kabawa. Saptolilo hayang kabawa ka nagara. Hayang nyaho tur hayang ngobrol. Sabab Prabu Waringin Sungsang pernah datang ka hiji leuweung anu mana di tempat cicingna Ki Saptolilo. Senopati Janur Urip nu belesatan harita culang cileung celak. Senopati harita nangtung dina hiji batu bari urat telet ka ditu ka dieu. Senopati dina hatena pok ngomong, baheula aing pernah ka dieu ulasan taun ka tukang. Ieu leuweung masih keneh kieu. Samalah kalah tamah remet jiga-jiga tara kasawa pisan ku manusia. Mudah-mudahan we Ki Saptolilo masih kene aya. Oge mudah-mudahan we Ki Saptolilo teh daek diangkir ka nagara kukula. Tapi lamun dugi kate daekeun diangkir ka nagara, waduh cilaka. Ceuk Senopati ngerasa encana naon geus bingung. Jelas-jelas Prabu Waringin Sungsang hayang hayang Ki Saptolilo teh kabawa ka nagara. Tapi duka daekeun duka henteuna lamun teh mah kapanggih Ki Saptolilo sabab manehna masih kena aya di satengahing perjalanan di tengah-tengah alas bandawasa. Senopati Janur Urip parita bebelesatan ninggalkeun eta tempat nuju beuki asup ka jero pileuweungan. Senopati Janur Urip anu terus-terusan harita lumpat ka ditu lumpat ka dieu bisi neueuh tempat anu katingalin. Kabeh tempat diroris bisi jeung bisi Saptolilo pindah tempat. Mangulas-ulas tahun tangtuna Senopati Janur Urip teh poho belah mana baheula ayana. Sabab baheula leuweung teh encan gomplok-gomplok teuing kawas ayeuna masih keneh carang cangtihang ceuk paribasana, tapi ayeuna geus jelas-jelas ngaliwatan kakayon anu sakitu pisan hebat. Eta leuweung kaayaan anu poek mongkleng butarajin lir ibarat peuting kaayaanana. Saptolilo sanajan kumaha tetep manehanana nepatan kana janjina pikeun ini diutus ku Prabu Waringin Sungsang anu teu pernah bengkok senemah anu tangtu Senopati Satya Satu ka Kangjeng Raja Prabu Waringin Sungsang. Curilat Senopati Janur Urip harita ngacurilat. Sedangkeun atanapi Saptolilo anu neuteub seukeut bari ungut-ungutan. Sarengeh Saptolilo harita nyerenge. Tetela geuningan Senopati Janur Urip masih keneh aya di kieuna. Cik aing marentahkeun anak buah aing. Hei anak buah kula pangeusi ieu leuweung pangsajin. Seor angin harita anu nyeor gedar di nekeranan. Cep. Aya sababaraha urang jalma anu cara rangkung badag harita nararangtung. Eta jalma harita langsung we sarila di hareupeunana Saptolilo. Ampun Gusti, aya pikir saonaon nyelukan kaula. Anjeun oge anjeun sakabehna
tuh tingali aya satria ti nagara Galihpasa anu ngaranna Senopati Janur Urip. Eta teh mangrupakeun sobat kaula baheula. Coba anjeun ganggu eta jalma tapi ulah dikumaha-kumaha sakira-kira teu mampu sabab eta jalma teh mangrupakeun jalma nu gagah tur sakti. Hati-hati tur waspada sakira-kira teu mampu anjeun kabur. Ulah kurang hayang ngetes, kurang hayang nyoba ka eta jalma kawas kumaha kagagahanana ayeuna. Sumangga Gusti. Hei balad-balad, sakumaha parentah Gusti Sabtolilo hayu urang angkat ngagandeuang. Urang tewak itu Senopati Janur Urip tapi ulah cecer ulah bocer kulitna. Komo deui bari jeung gagah tur sakti mah urang teh kudu ati-ati tur waspada caringcing page kancing saringset page iket prot. Ewengnya di mana gitu make jeung di mana segala. Au. Itu di ditu tuh. Dina deket batu nunang tawing keur lunculang cileung we jiga neangan biul. Ulah loba heureuy. Buru teangan eta jalma tuh tingali aya wanoja nah ieu teh poho buru teangan Senopati Janur Urip. Lamun bisa dibawa-bawa buru-buru ka dieu, lamun teu bisa kalalambur we anjeun tuduhkeun jalan ka dieu bulung-bungkeun jalan. Mangga Gusti. Mangga Gusti. Yuk. Ulah loba heureuy di perjalanan. Sabab eta Senopati teh lain Senopati sambarangan, Senopati gagah sakti ti nagara Galapasi. Di nagara Galapasi Benar. artosna anak buahna Prabu Waringin Sungsang. Benar. Pangabdi satyana ti nagara Galapasi, pangabdi satyana Prabu Waringin Sungsang. Bul Sumangga Gusti kaula undur diri. Sanggeus puguh kitu mah. Harita para jin anu jumlahna teuing sabaraha nu jarangkung badag ting pelesat leungit ilang tanpa karana ti hareupeun Sabtolilo nu keur sila meneko bari nyepegal tasbih. Sabtolilo anu memang agamana hebat. Anu sapopoena wiridan jeung wiridan ngadeukeutkeun diri ka Maha Kawasa. Mantak lamun teu heran awa elmuna Sabtolilo teh bikin namah tiap poena. Sabtolilo hiji pandita gagah sakti, hiji resih anu memang hebat tina waktu harita. Sedengkeun Senopati Janur Urip anu beblesatan harita anu geus nepi setengahing perjalanan. Tulang cileung kaditu ka dieu lumpat ka kaler, lumpat ka kilu, lumpat ka wetan, lumpat ka kulon. Neangan saung Sabtolilo anu memang disumputkeun ngahaja ku Sabtolilo. Moal aya nu bisa ningali kajaba manehanana sorangan we jeung bangsa jin kukutanana manehanana panalukan anu aya di eta leuweung. Lain Sabtolilo delengas, lain Sabtolilo telenges. Senopati Janur Urip teh mangrupakeun sobat dalit manehanana dina waktu harita baheula geus 11 taun katukang jeung satria-satria nu lainna ti nagara Galapasi. Tapi ayeuna Sabtolilo teh mangrupakeun jalma resih anu memang hebat. Pandita anu memang kakoncara tapi teu muncul deui di dunia kajawaraan, di dunia dukunan cek paribasana. Sabab Sabtolilo teh geus ngadeukeutkeun diri ka Maha Kawasa, nyiapkeun diri pikeun balik nyampeurkeun ka Hyang Agung. Allah Aja wa Jalla anu canwa anu tangtuna isuk jaganing geto manehanana geus bakal ilar dunya, mulih ka jati mulang ka asal, balik ka Maha Kawasa, dipunut rahayu, dicanak ku Maha Kawasa.
Prabu Waringin Sungsang anu ngutus Senopati Janur Urip. Kaayaan anak beki ripuh beki parah wae. Pati junta harita anu kakarasa poe ditinggalkeun ku Senopati Janur Urip geus ngarep-ngarep. Bingung kudu kumaha ngubaran Kangjeng Gusti Prabu Waringin Sungsang anu beki dieu beki parah wae. Prabu Waringin Sungsang anu tos teu kersaeun tuang-tuang acan. Pati junta harita pok ngomong ka para ponggawa. Abdi dalam nagara harita para mantri na dikumpulkeun khusus anu para nu sok biasa we. Para dayang-dayang harita dikumpulkeun tita masak nu pangeunah-ngeunahna di dinya. Para dayang sakabe. Gusti. Anjeun kabeh geus apa? Raja urang Prabu Waringin Sungsang ayeuna nuju teu damang wales. Sumohon Gusti. Ya pikir saya naon atuh ayeuna kedah dijalankeun ku abdi. Kedah kumaha? Wayahna kumargi Gusti Prabu ayeuna nu teu kersaeun tuang. Leutna kirang. Wayahna ayeuna masak nu pangeunah-ngeunahna nu can pernah karasa, nu can pernah dipasak. Pasak ayeuna. Supados Prabu Waringin Sungsang teh tiasa tuang. Sumangga Gusti. Sakabeh para mantri inggih kaula be dahsyat terserah me sararea urang apa raja urang ayeuna kumaha kaayaanana. Teu usik, teu malik, teu itu, teu ieu, tapi kasih iti mebet apaleun. Ampun Gusti, kedah kumaha atuh ieu teh? Gusti Senopati Janur Urip oge geuning teu acan aya kelemeng-kelemengna duka tos dugi ka mana? Tos dugi ka leuweung sanan atambi teu acana. Perkiraan Senopati Janur Urip teh geus nepi ari ka leuweung sanan mah. Tapi teu yakin kula teu yakin Senopati Janur Urip teh geus manggihan Sabto Lilo tawa acana. Sararea pada apal Sabto Lilo kawas kumaha jalmana sering uksil. Sabto Lilo teh mangrupakeun hiji resih anu gagah sakti. Ahli nujum nu kacida pisan hebatna. Anu geus lila ti lila teu muncul-muncul disangka eueuh di kieuna. Jelas. Janten kedah kumaha atuh ieu teh? Bingung kula kacida pisan bingungna kudu kumaha ieu teh. Tuh tingali Gusti Prabu ayeuna napasna geus nganju euy. Aduh. Kitu kaayaanana di jero istana nagara Galapasi. Kabeh bingung, kabeh reuwas kudu kumaha carana nyageurkeun raja nu tangtuna keur maneh-manehanana dengar. Sedengkeun Senopati harita anu memang keur aya di nagara atanapi keur aya di pileuweungan anu genggong nakaranan eta leuweung teh ngaranna leuweung sanan. Senopati Janur Urip turara teret ka kenca ka katuhu bari nangtung mancu dina tangtunganana. Keur kitu harita seor kadenge aya sora anu kacida pisan ngageleurg ante ngaguruhna.
Senopati Janur Urip netep seukeut kana kakayon anu ting aroya. Kaayaan anu poek mongkleng dina waktu harita cacakan dina kaayaan beurang. Leuweung anu cemet teu nyaho beurang jeung peutingna. Barang keur kitu harita kadenge sora anu seuri nya kakak. Mani handarua nakaranan. Yatria bangsa manusia ngaran anjeun rek naon datang ka dieu aya naon tujuan anjeun saha anjeun teh hei bangsa manusia kunaon anjeun make jeung gunagranek di dieu saha anjeun teh di mana asalna Kaluar anjeun teu pantes anjeun ngomong ka kaula bari jeung teu katingali jirim anjeun. Barang keur kitu harita curelat cek 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 aya kurang leuwih kana 7na jalma anu jangkung badag dina jirimna mah tetela bangsa jin titahan sabtu lilo harita. Bangsa jin anu teu dikanyahokeun ngaranna saha ngan anu jelas eta bangsa jin teh nepi ka hararideung baru lester jeung jararangkung badag. Senopati Janur Urip harita mundur ka tukang leuwas ningali jalma anu jarangkung badag bari jeung teu puguh yuksana. Anu balalotot irung anu balalangir ka hareup bari jeung dararepek. Sedengkeun ari huntu rangeteng nekeranan pok Senopati Janur Urip bari nulak cangkeng harita gagah. Sanajan mundur ge lain hartina sieun. Anjeun kula Senopati Janur Urip ti nagara Galapasi asal kaula Banjar Karang Mampinangan kaula. ya Kula Senopati Janur Urip. oh ieu nu ngaranna Senopati Janur Urip teh nya naon anjeun datang ka ieu pitempatan na teu apal anjeun ieu leuweung teh leuweung larangan. Kula hampura lain kula teu apal lain kula teu ngarti lain ieu teh leuweung larangan tapi memang kula kapaksa kudu datang ka ieu pileuweungan rek manggihan sobat kaula. Saha sobat maneh nu aya di leuweung sia? Ngaranna nyaetana Sabtu Lilo. Sabtu Lilo. Bener? Nah anjeun apal? Apal teu apal eueuh urusan jeung aing. Bro. Make jeung nyebrut bro sagala sia ieu. Senopati kula panjaga di ieu leuweung sanan. Kula nyaho tur kurang ngarti anjeun pasti penjaga di ieu leuweung sanan. Lamun anjeun nyaho jeung ngarti kunaon anjeun teu ngomong ka kula? Lucu. Bener. Kula ngomong ka anjeun teh kudu aya jirimna anjeun. Lamun penjaga kudu aya tempat kula asup kudu geus dicerak ku anjeun. Tapi kula geus aya di tengah ieu pileuweungan satengahing alas bandawasa kula masih kene salamet.
ditanya itu jeung ieuna ayeuna papagi jeung anjeun. Cek anjeun penjaga dia pileuweungan sanan. Bener. Dijaga pelebah manana lamun tangkal kai dibabad kukula sasatuan di arah kukula na anjeun mampu na anjeun nyaho. Tita tadi teu pernah kula neuleu beungeut-beungeut anjeun ningali tangtungan anjeun ka kada ayeuna. Ka mana wae ieu teh penjaga teh ieu. Hei. Wah lancang ieu manusia. Dengekeun sabto lilo. Ilaing teh ayeuna geus aya dina jero buhu ibaratkeun keun we ku aing diasupkeun ka dieu diiringkeun tangke geus aya di dieu ku aing dijait buhuna kitu lain. Kurang aja. Ulah ngalobakeun omong sabab kula keur aya kapentingan. Teu bisa. Anjeun bangsa jin. Ulah nyulitkeun kaula. Tetep teu bisa. Anjeun ayeuna geus aya dina buhu. Kurang aja. Leuleuy ku leuleuina kula tetep we teu mempan ka anjeun. Anu kapaksa kula ayeuna kudu ngalawan ka anjeun. Sakabe bangsa jin. Kula Janur Urip. Senopati ti nagara Galapasi. Ayo, urang perang jeung kaula. Tapi ku atok-atokana masih ganu wanian dah. Ya, kurang ajar. Rasakeun ye. Iya. Corelat harita Senopati Janur Urip ngacorelat. Bangsa jin harita nu tangtu geus dibere nyaho ku si Saptolilo. Sebab Saptolilo anu langsung atanapi nu leuwih punjul. Saptolilo harita nu geus mere nyaho ka jin yen eta jalma nu aya di hareupeuna teh nyaeta Senopati Janur Urip teh jalma lain jalma biasa nu gagah sakti ilmu panemuh jampe pamakena nu luar biasa hebatna. Senopati ti nagara anu kasebutkeun raksasa, nagara anu maha sakti maha gagah nyaeta Tigalapasi nu dirajaan ku Prabu Waringin Sungsang. Teu gampang ngelehkeun Senopati Janur Urip. Senopati anu harita ngamuk nguak kawaik dilawan ku 7 jin. Anu tangtuna jin oge teu sabarangan. Lain jin-jinan anu biasa, jin para raja anu geus jadi patalukan di Saptolilo. Senopati Janur Urip anu ngamuk nguak ngawik tapi kakeun para jin harita birat lantaran ngarasa panas anu kacira pisan hebatna. Ting jararitna para jin harita ngan bangsa jin sanajan ting jararit kumaha oge kaduru kumaha ge tangtu moal paeh kawas bangsa manusia. Paling bisa ngiles kabur. Anu tekung sirira tarungna Senopati harita geus ditinggalkeun deui ku bangsa jin anu memang teu soson-soson. Takur ngaranna ge kur hayang nyoba we bangsa jin teh. Jeung megatan ngahaja titahan Saptolilo sabab Saptolilo teh memang merupakan sobat galit Senopati Janur Urip sawaktu baheula welasan tahun katu. Senopati nu ditinggalkeun ngarasa asa aneh ka eta bangsa jin anu teu soson-soson boh dina nyerang itu jeung ieuna. Sanggeus ngarasa kebenangan eta jin teh langsung ngalilas teu daekeun ngalawan deui. Lamun biasa ngamusuh ka dirina geus tangtu eta jin teh bener-bener bakal ngalawan ka dirina. Kajen teuing gumacarana bakal deleka ngaran-ngaran jin boga reka cara perdaya anu kacira pisan hebatna ampuh pikeun merdaya musuh-musuhna. Tapi ieu jin anu 7 mah beda deui. Jin titahan Saptolilo teh ulah nepikakeun dirina cilaka batur oge cilaka ka asup Senopati anu memang kudu beak tenaga ngalawan manehanana. Sakira-kira teu mampu ngalawan Senopati buru-buru nyingkah buru-buru nyingkah. Kitu ceuk Saptolilo. Ngagugu karena omongan Saptolilo Senopati anu ngerungkeun halisna bari nangtung ngeulak cangkeng. Senopati Janur Urip jelas-jelas harita ngarasa bingung ku sikap eta para jin. Tapi sanajan kitu sok sieun aya serangan anu ngadadak Senopati Janur Urip teh siap-siap teu cileureun
Saringcing pakai kancing, saring seut pakai ikat. Bisi aya mau ngamuk gajah mata, geus disiapkeun. Siap sadia pikeun sagala rupana. Kurang aja. Ngadon ngahalangan hungkul ngalilakeun perjalanan aing teh nyaho aing teh keur buru-buru ieu ditungguan ku Kangjeng Gusti Prabu. Di mana anjeun geuningan Sabtu Lilo? Di mana anjeun teh geuningan nah tedekeun kaluar-luar cacakan aing geus nebarkeun aji kasakten pikeun nyelukan anjeun tapi nepi ka kiwari anjeun can ngarespon ka kula. Kula nyaho Sabtu Lilo anjeun teh aya di sabudeureun ieu leuweung. Kaula menta tulung ka anjeun Sabtu Lilo. Pangihan kaula aya di dieu. Lamun temah anjeun teu mangihan ka kaula kacida teuing anjeun dengkina ka kaula. Kula ayeuna nu diutus ku Kangjeng Raja Prabu Waringin Sungsang. Sabtu Lilo sobat dalit kula baheula. Temongan kula sampeurkeun kula. Omongan Senopati Janur Urip memang kadenge ku Sabtu Lilo nu keur nyengir we harita ningali. Pake panon batina. Pok Sabtu Lilo harita ngajawab. Janur Urip kula di dieu. Sok datang we ka dieu teangan tempat anjeun baheula. Nu sering datang ka dieu tempat kula ayeuna. Sok kula geus kadagoan anjeun ti tadi oge. Aduh. Teung teuingeun anjeun Sabtu Lilo ngagawekeun sagala rupa buah-buah teuing jin anu bieu oge titahan anjeun. Eta jin teh ciciren nyambut ka anjeun. Kula teu boga bangsa manusia, kebaturan manusia dieu pileuweungan bongga teh bangsa sasatoan jeung para jin anu memang satiasa tuhud. Jadi babaturan kula. Sok tuturkeun eta jalan anu ngabulung-bulung kege bakal nepi ka tempat kula. Yeuh, saung rangon anu sok baheula ku anjeun pake cicing. Sabtu Lilo anger wae anjeun teh geuningan sanajan geus jadi pandita nu sakti, satria anu gagah baheula. Ayeuna anjeun geus jadi resih anu hebat tetep we ka kula ngaguyonan kawas kitu. Sok datang we ka dieu. Senopati harita rurat reret ka kenca ka katuhu. Brai di hareupeunana katingali aya jalan anu ngemat. Corelat Senopati Janur Urip bari tengah corelat nuturkeun eta tempat atarapi eta jalan anu ngemat anu teuing ka mana nepina. Ngan anu jelas eta jalan teh panuduhan ti Sabtu Lilo pikeun nepi ka jadi imahna. Tegung silila Senopati harita anu geus nepi ka sasaung rangon anu masih kene posisina kawas kitu we anu dibulitan ku ari jeung sajabana. Serenge Senopati Janur Urip harita nyerenge. Lantaran eta saurangon anu baheula sering manehna datang ka dinya jeung Patih Juninta. Jelas masih keneh kaayana seperti kitu. Sampurasun Janur Urip ayeuna datang ka hayeupeun anjeun Sabtu Lilo. Rampes. Sok ka dieu. Senopati Janur Urip pada tengah corelat naik ka eta tempat. Anu kasampak harita Sabtu Lilo harita kriwiridan we bari nyekel tasbihna anu dijieun tina ubuahan sagala rupa. Senopati Janur Urip neuteup seukeut harita. Perubahan anu kacida pisan robahna ka dirina Sabtu Lilo anu baheula Sabtu Lilo mangrupakeun jawara tukang ngamuk itu jeung ieuna ayeuna geus beda deui alamna beda di carana. Pok atuh Senopati Janur Urip harita bari neuteup seukeut tur kerung neuteup ka Sabtu Lilo. Sabtu Lilo kaula datang. Keur naon geuning anjeun teh ieu? Kula teh keur mujasmedi neneda kana Maha Kawasa.
menta ka Gusti Allah. Aya naon anjeun ka dieu sok diuk? Sabtu lilo belasan tahun urang teu panggih anjeun ayeuna kacida pisan robah. Cik ulah hayang nyaho naon anu keur dilakukeun ku anjeun teh. Kapanan kula geus ngomong, kula teh keur mujasmedi nenedak kanu maha kawasa muntang kanu maha agung. Naon eta teh? Allah aja wajalla tempat urang, pamuntangan urang. Kusabab mantena urang teh bisa hirup, kusabab mantena ieu alam bisa aya. Ek naon anjeun datang ka dieu? Arek ngubaran Prabu Waringin Sungsang. Anjeun geus apal. Kula apal. Nyaho. Bener. Hampura pisan sobat. Kaula teh ngaganggu ka anjeun kanu keur mujasmedi. Teu inget di waktu datang anu memang teu diangkir. Kula sabenerna diutus ku Prabu Waringin Sungsang ti nagara Galapasi. Bener? Terus Prabu Waringin Sungsang raja kaula memang ayeuna teu daya teu upaya awakna anu leuleus ngajajah panglit ibarat buga. Hirup teu sup paeh oge teu randak. Tangkorak oge lain dabegang. Tapi nu anehna geus meunang sababaraha bulan luka geus aya lilana sabaraha bulan dilana atawa sabaraha taun dilana. Prabu Waringin Sungsang teh ayeuna ditunjang ku musibah. Jaetana mangrupakeun teu damang walas anu ngajadikeun Prabu Waringin Sungsang teu usik teu malik teu itu teu ieu teu dahar teu naon tapi ari medut mah anger we gede teh. Da titut karunya euy. Jadi kula datang ka dieu anu langsung dikunyuk ku Kangjeng Raja. Kula diutus ka dieu teh supaya anjeun sumping ka nagara Galapasi nepangan Prabu Waringin Sungsang di karaton. Berat kitu mah. Berat keur kula. Sabab ayeuna kula tara daek datang. Lain teu daek datang sabenerna mah dipilih-pilih ayeuna keur kula. Kula daek datang tapi hiji aya syarat. Keur datangan ku kula terus siap naon? Lain perang terus tapi kula teh ayeuna daek datang ka nagara Galapasi tapi kudu siap. Kula lamun menta kahaya hayang naon anjeun? Moal burung di jabanan ku Gusti Prabu Waringin Sungsang asalkeun Prabu Waringin Sungsang tangtu meureunan berkah salamet. Kula teu hayang itu teu hayang harta banda sebab kula ge geus biasa kawas dieuna. Tapi hiji Galapasi teh nagara anu raksasa, nagara anu hebat, nagara anu kasohor gagah jeung raja-rajana kaasup anjeun Senopati Janur Urip jeung Patih Junin. Tapi aya hiji kakurangan di Prabu Waringin Sungsang. Naon kakuranganana? Salaka Prabu Waringin Sungsang teh kaasup saraka. Teuseubeuk ku hiji nagara, teuseubeuk ku itu ku ieu cacakan geus boga nagara nu agung, nagara anu raksasa tetep nyirong ka nagara-nagara ieu. Nah eta anu jadi masalahna Prabu Waringin Sungsang teu damang.
lain terus waringin sungsang teh moal bisa diubaran ku kula, tapi waringin sungsang kudu menta tulung ka hiji satria anu memang gagah anu ayeuna ngajelma di negara kerajaan Petuk Weruh. Negara Petuk Weruh, aduh saha teh ngaranna Panjisanan. Panjisanan ke asa apal ngaran Panjisanan teh tangtu anjeun apa sabab Panjisanan teh mangrupakeun hiji satria anakna Sabtolilo nyata anakna kula. Jadi anu ngawasa tur anu jadi raja di negara Petuk Weruh teh Panjisanan teh anak kula. Waduh, nah bener kula kudu datang ke negara Petuk Weruh. Daek teu daek anjeun lamun raja anjeun hayang cager datang ke negara Petuk Weruh. Tepungan Panjisanan bejakeun kaula ceuk Sabtolilo we kitu. Sok. Sabab jujur kaula moal bisa datang ke negara Galapasi. Aduh. Tambah repot. Nah kula kudu balik deui ke negara. Terserah anjeun. Nah anjeun rek balik deui ke negara atawa moalna? Kaula kacida pisan hariwangna ku Prabu Waringin Sungsang. Pokona Prabu Waringin Sungsang jeung nagara Galipasa teh aya hiji perkara anu kudu dibereskeun. Engke bakal kanyahoan sabab musababna asal muasalna kunaon Prabu Waringin Sungsang teh bet gering. Apal saha nu mere gering? Teu apal. Lamun teu apal kukula rek bejaan. Anu mere gering ka bangsa manusia ka asup raja anjeun Prabu Waringin Sungsang teh nyaeta Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla saha teh? Eta Allah Azza wa Jalla teh mangrupakeun anu nyiptakeun sagala rupa alam katut eusina manusia anu memang aya di alam dunia tinu leutik anu gede sasatuan makhluk anu memang hirup tur dinyawaan kabeh eta mantena anu nyiptakeun. Teh anjeun mah tetep teu ngarti pan. Memang teu ngarti sabab kula can pernah diajar nepi ka dinya. Kula ngarti kula nyaho. Engke bakal aya nu ngajelaskeun nyaetana Panjisanan. Tapi ulah wani-wani tarung jeung Panjisanan. Da kunaon? Anjeun apal kan Panjisanan kawas kumaha? Kula nyaho. Lamun hayang cager Prabu Waringin Sungsang sok datang ti ayeuna keneh Panjisanan. Lamun mung nepungan ka Panjisanan tepungan hiji satria anu ti nagara Jatikameling anu ngaranna Gusti Kamileung atanapi Gusti Kamaling. Aduh. Gusti Kamaling bener? Di mana mantena? Kula sorangan teu pernah apa sabab eta jalma teh apal sorangan meureun anjeun. Gusti Kamaling teh lain jalma sambarangan. Gusti Kamaling moal bisa dideteksi ku saha-saha, moal bisa kanyaho sanajan ku ilmu gagah asup kula teu bisa mampu nembus di mana ayana Gusti Kamaling. Gusti Kamaling moal bisa ditingali sanajan kumana wae ge ku saha wae oge. Nu aya ngabeleg-beg we hideung. Beda jeung jalma-jalma nu lainna keur kumaha wae ge bisa katingali, tapi khusus pikeun Gusti Kamaling kula sorangan tiba heula nepi ka ayeuna kula teu bisa ningali di mana jeung kawas kumaha rupana Gusti Kamileung. Nah kura kudu datang. Atuh bingung lamun teu puguh mah. Teu kudu bingung, tinggal datang ka Jatikameling.
kumaha pamit teu aya di Jati Kameling? dagoan bari anjeun mah santren di Jati Kameling, sabab Jati Kameling teh mangrupakeun karajaan nu sakaligus narima murid pikeun mas santren, ngasakeun ilmu panemuh jampe pamake, ngasakeun ilmu-ilmu keagamaan, ilmu katauhidan tina khusus agama Islam. Waduh, berat pula. Berat tangtu, tapi manfaat dunia jeung akhiratna. Bral, ayeuna mah wayahna kula mah bisa milu. Lain kaula tega tapi kaula jujur teh ayeuna keneh kaula teu bisa lamun kudu nyageurkeun Prabu Waringin Sungsang datang anjeun tepungan pancisanan raja ti nagara Petukwaru. Waduh, Di belah mana teh nagara Petukwaru teh geus pernah ngadenge tapi teu pernah datang. Tanyakeun weh. Kula sorangan oge teu nyaho belah manana tapi kula ngaranna apal jeung rajana apal da bubuhan rajana anak kula nu sok biasa ngobrol jeung kula saban poe.